Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang ngelajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal kamul muttasilu fi sifati sareng ari kam muttasil fi sifat alaman fi weta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Ma'nahu ari manana itu kam muttasil fi sifat ayyakuna eta yen aya lahu ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala naon sifatani dua sifat mutafaqqatani anu akur duanana fil ismi dina ngaranna wal makna sareng ari maknana falaisat mangka teu aya naon kudratuhu kudratna Allah ta'ala teh muta'addidatan eta anu bing bilangan wala sareng teu naon iradatuhu iradatna Gusti Allah ta'ala teh kadzalika eta saperti muta'addidatan wala sareng teu naon ilmuna Gusti Allah ta'ala faqudratuhu mangka ari kudratna Allah ta'ala allati eta anu yujidu ngayakeun Allah biha ku itu kudrat as-shaghira kana anu leutik ya fa qudratuhu mangka ari kudratna Allah ta'ala allati anu yujidu ngayakeun Allah biha ku itu sifat kudrat as-shaghira kana anu leutik ya eta ari itu kudrat allati eta anu yujidu ngayakeun Allah biha kana itu sifat biha ku itu sifat kudrat al-kabira kana anu gede wa iradatuhu sareng ari iradatna Allah allati anu yuridu ngersakakeun Allah biha kalawan itu iradat al-qalila kana anu leutik ya eta ari itu iradate allati eta anu yuridu ngersakakeun Allah biha ku itu iradat al-katsira kana anu loba wa ilmuhu sareng ari ilmuna Allah allazi anu ya'lamu uninga Allah bihi ku ilmu al-katsira kana anu loba huwa eta ari itu ilmu teh allazi eta anu ya'lamu uninga Allah bihi ku ilmu al-qalila kana anu saeutik wal kamul munfasilu fil af'al sareng ari anapun kamun fasil fil af'al al manfiu eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala maknahu ari maknana itu kamun fasil fil af'al ayakuna eta yen aya li ahadin eta tetep ka salah saurang minal makhluqati ti pirang-pirang makhluk naon fa'lun pagawean wa hadza sareng ari ieu ayakuna li ahadin muntafin eta anu dileungitkeun aidon deui fajamiul af'ali mangka ari sakabeh pirang-pirang pagawean teh makhluqatun eta cip anu diciptakeun lahu ta'ala ku Gusti Allah ta'ala wallahu sareng ari Allah khaliqun eta anu nyiptakeun kullasyai'in kana tiap-tiap perkara wallahu sareng ari Allah khalaqakum eta anu nyiptakeun Allah ka aranjeun wa ma sareng kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh qala nyariosa ba'duhum sapalihna ulama wala yutasawwaru sareng teu digambar atawa teu kaharti fil af'ali dina pirang-pirang padamelan naon kam muttasil walaisa sareng teu aya kama eta saperti perkara qala anu nyarios itu ba'du bal yutasawwaru balik ta kagambar fi hadina itu af'al naon kam al kamul muttasilu kam muttasil wa ma'nahu sareng ari maknana kam muttasil ayyakuna eta yen aya lillahi ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala teh naon syarikun anu ngarejengan muawanun anu nulungan pipi'lin dina pagawean minal af'ali dina pirang-pirang pagawean pahada mangka ari ieu kamutasil muntafin eta anu ngaleungitkeun anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala aidon deui wallahu sareng ari Gusti Allah ya tawalla eta anu ngurus Allah hadaka kana petunjuk anjeun wa alam sareng kudu nyaho anjeun annal kama kana sayaktosna kam teh huwa eta ari itu kam teh al adadu eta bilangan wal manfiu sareng ari anu ngaleungitkeun wal manfiu ma sareng ari ngaleungitkeun perkara hasol anu hasil bihi ku ieu ma teh al kama kana kam hasol anu hasil ieu ma bihi hasola anu hasil bihi ku ieu ma naon al kamu kam wa huwa sareng ari itu kam teh nafsu syariki eta datna anu ngarejengan walaisa sareng teu aya naon alap manfiu anu ngarejengan teh al adadu eta bilangan liktidaihi karena meradihna ieu adad nafyadatihi ta'ala kana eueuhna datna Allah ta'ala panafyul kami
Tuluy mangka ari ngaleungitkeunana ka panapyul kamil munfasili mangka ari ngaleungitkeunana ka munfasil fi dzati dina dat wa eta ari itu ka munfasil fi daten nafyu syariki eta leungitna anu ngarejengan lahu ka Gusti Allah wasyariku sareng ari syarik anu ngarejengan huwa eta ari itu syarik teh allazi eta anu hasola hasil bihi ku ieu ladi naon al kamu kam wa hadza sareng ari ieu anu tadi ditutur teh wadalilu wahakada sareng etanya kitu deui saperti madkur meureun ieu teh wahakada sareng etanya kitu deui saperti madkur wadalilu sareng ari dalil ala subutil wahdaniyati kana tetepna sifat wahdaniyat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala teh wujudul alami eta ayana alam wa tarkibuhu sareng ari tarkibanana ieu dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun laukana lamun bukti lillahi ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala naon syarikun anu ngarajengan fil uluhiyati dina sifat kapangeranan la ada tangtu bakal ngadatangkeun ieu syarik ilal fasadi kana karuksakan sama seperti perkara qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala laukana lamun aya fihi ma di itu langit sareng bumi naon alihatun pangeran illallahu kecuali Allah la fasadata tangtu bakal ruksak ieu samawat sareng ayi samawatu tegasna pirang-pirang langit wal ardu sareng bumi wa makna pasadat pasadihima sareng ari makna ruksakna langit sareng bumi teh hurujuhuma eta kaluarna itu samawat sareng anil hayati tina tingkah wasyakli sareng bentuk allazi anu wujida kapanggih ieu samawat sareng al ardi alaihi kana itu ladi lakinnahuma tatapina ari itu samawat sareng lam tapsuda eta henteu ruksak ieu samawat sareng falam yakun mangka henteu aya ma'ahu eta tetep sarta Gusti Allah naon syarikun anu ngarajengan fil uluhiyati dina sifat kapangeranan pasabatat mangka tetep lahu ka Gusti Allah naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat wa idza sabatat sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah taala naon at-ta'adudu sifat ta'adud hartosna bilangan allazi anu huwa eta ari itu ladi teh didul wahdaniyati eta lalawanan sifat wahdaniyat as-sifatus sabiatu wallahu a'lam bissawab.